Seni Sunda iraha bakal mekarna Iraha siapa teh Kang? Moal mekar satungtung pulang elmuna. adat urang dina olah seni Sunda. Silih tempat bahikeunnya modasarna. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan. dibisobat. Masya Allah. Ayo. Pokoknya tos teu kiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa Di like, comment, and subscribe. betul pisan. Cing, aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Mitra kaum dangu atur nuhun mitranya anu parantos maranco dongengna dongeng nu kamari-kamari anu tos dipedar sareng ditamatkeun kumaha hanggangnya. Aya saha bae cenah mang cobi atuh sakali-kali mah mang cenah pangsebatkeun nami anu komentar teh kitu mangga mitra. Ya anu komentar dina dinten 18 dina dinten Senin 18 Desembernya kumaha hanggang di naon disebatkeun gitu minangka apresiasi sareng salam hormat manggang kangge sadayana. Aya Kang Beo nya hatur nuhun Kang Beo soreang manco mang nuhun. Aya Mimi Iin wong Indramayu tos manco deui dongsun senang maju teras manggang mantap nuhun. Teh Suliani hadir manco manganggang nuhun. Aya Teh Ratna Antasari alhamdulillah tepang deui sareng Mang Anggang. Saudi hadir saurna bingah aritos kadangu dongeng manganggang teh. Atur nuhun. Aya Nur Okse alhamdulillah tamat manco dugi karengse diantos Kang cerpen dongengna Abdi ti Supratman saurna atur nuhun. Aya Kang Dede Rancamanyar sawang sulna manggang siap diantos carios enggalna nuhun. Aya Akang Asep Sudrajat tos tamat deui teu karaos padahal mah awet-awet we mang saurna nuhun. Mohon mangga. Aya Teh Maimira hadir Kang Anggang nuhun. Aya Teh Penny Fitriani ye tamat oge akhirna cenah. Tereh pependak sareng Gugum cenah tamuhun. Dongeng lanjutan Gumilar kin urang pedarkeun satos rating videona naik heula nya kumargi upami manggang medar carnyam atanapi carita nyambung per episode isok teras turun sanes penontonan nu turun tapi rekomendasi algoritma ku pihak YouTube-na diturunkeun mitra ku pihak YouTube-na sanes nu mararon cenah turun jadi upami videona hampir mirip kitu tanya komo berijeng channel dongengna di bawah 10.000 subscriber sareng di bawah 1.000 video eta pasti ku YouTube didalepkeun heula bung rugi atau YouTube oge perusahaannya YouTube oge alim rugi gitu ari tinu channel anu tacan memiliki video yang banyak setelah subscriber yang banyak mah moal waka diapukeun heula kumaha beureun cenah berjuang heula kitu ka Mang Anggang pangintennya gitu tenang we nya pokona dongeng kelanjutan Gumilar dina judul Siruyung Kawung urang pedarkeun santos rengsewe lah kin eta mah pastinya dipedarkeun. Atur nuhun Kakang Teh Penny Fitriani. Aya Rizal Wiskey dongeng diantos dongeng salajengna Mang hatur nuhun. Kang Beo nuhun. Teh Rina abdi mah ngiringan bae Mang mangga. Keju Duren hatur nuhun. M Ilyas aya Rizal Wiskey, aya Teh Dewi Florentina Ning tamat diantos serius enggala muhun mangga. Aya Teh Nia Kurniasi, aya Teh Nur Hayati, aya Neng Alika nya. Neng Alika alhamdulillah parantos tamat mangga diantos serius enggalna Abah saur nuhun. Aya Teh El Hatman Cianjur hadir mancomang, aya Teh Rina, aya Teh Pipit Fatimah atanapi Ibu Pipit Fatimah puntennya upami mangga rada culangung gitu nyebat teteh kumargi disamikeun we sadayana nya kanggo para istri teteh kanggo para pameget akang supados urang loma gitu nya nuhun hatur nuhun. Aya Kang Dede Rancamanyar Teh Neng Nur Hayati Teh Sohiati
di Adiki Al-Khalifi nya Kang Diki Al-Khalifi hatur nuhun. Aya Mamih Ratu Nur, Teh Ratu Nur, Teh Anita, aya Sahadei Mitra, aya Kang Edi Junaidi, aya Kang Rawing Motor Vlog, aya Keke Goke Manco, aya Kang MJ Nudin nya, aya Eta Sia Hehtah wilujeng Manco sauna namina Eta Sia Hehtah. Aya Sahadei Teh Penny Fitriani atosnya, aya Kang Ipik Oo Saipullah nuhun, aya Yulia Putri, aya Sadei nya mitra ieu teh mana deui nya tos penginten sakitu heula nya da aya deui tah keju duren atosnya kumanggang dipilari dugi ka 2 hari yang lalu ya. Kang Iman Jasun hatur nuhun, aya hadirmu ke duniaku gagah ning manggang sauna hatur nuhun hadirmu ke duniaku. Aya mana deui ya tos penginten aya Kang Akso Hidayat nya, Kang Akso Hidayat, aya Bunga Rales nya, Bunga Rales, M Ilyas nya, sadayana we lah pokona mah Kang Edo Dado Kurnaidi, ta Agustina Tigarut nya, aya sade yakin urang pendar deui. Aya Yovan Kasiswati nya, Yovan Kasiswati, aya sahadei Kang Asep Sudrajat atos gitunya punten upami anu teu kawaler komentarna boh tinu komentar tulisan atau napi boh tinu komentar lisan mangga ada dihapunten samudaya kalapatannya mitra sakitu we halanya mitranya kin urang bewara-bewarakeun deui upami dongengna tos rengse atau napi dinu waktu anu rinehnya ayeuna mah supados teu nyangkolong kanu waktos urang mimitian we dongengna mangga mitra kaparayun sadayana. Ya mitra punten hilap ya aya pamundur ti para admin cenah mang tong hilap cenah upami bilih aya anu bade nyawer cenah kantun nyerat we dinu kolom komentar atau napi tiasa digidureun ka nomor rekening anu tos tertera di tiap video aya namanya kumangga dilebetkeun nomor WA na aya di luhur, nomor rekeningna aya di handap atas nami Ganjar Setiawan. Mangga bilih aya nu bade masihan saroko-rokoeun 10.000 20.000 kitu sabiosnya pangdedelna diantos bisa atur nuhun anu parantosnya lawer oge anu atos-atosnya atur nuhun pisan. Mangga mitra urang lajengkeun. Mitra kaum dangu samemeh maanggang ngadongeng manganggang nada dihapunten bilih aya nu kasebat nami anu sami bilih aya nu kasibat tempat anu sami da ieu mah ngan saukur dongeng ukur rekaan dipapaes dipapantes kanggo hiburan pang beberah manah urang sadayana malah mandar aya pieun teungeunana sakali deui hapunten bilih aya nu kasebat nami tokoh atanapi karakter kumargi ieu dongeng mung sakadar dongeng anu fiktif sanes kajantena nyata nya sareng teu aya patulah patalina sareng nu sanes-sanesna. Mangga mitra urang kabitan bae dongengna kaparayun sadayana. Buromlah kitu katelahna geus jadi ibu-ibu aya nama sebagian sok aya oge nu nyarebutna Haji Romlah baheula manehna kungsi lunta ka Jeddah di bagian Arabnya mitra tanah Arab pikeun gawe jadi TKW tapi sanggeus manehna meunang perlakuan anu teu pikangenaheun tinu jadi dununganana terus bae manehna kakaburan imah dununganana anu resmi ditinggalkeun
tug nepi ka sababaraha bulan manehna jadi TKW kaburan. Nu akhirna dina hiji wanci menang oge pagawean anyar di imah hiji sodagar beunghar nu aya di Jeddah. Ieu sodagar teh usahana jualan parfum jeung karpet. Sanggeus nya tujuan tina perkara gajihna anu kalintang gedena. Sanajan Buromlah kaasup TKW kaburan anu kaasup teresmi tina surat-surat visa oge perizinan nu lainna. Akhirna gawe weh Buromlah teh di imah dulungan anyarna ieu nu katelah Wan Kodir atawa Tuan Kodir. Ari pamajikanana Wan Kodir gawena di salah sahiji perusahaan nu kawilang gede di Jeddah mah. Sanajan Wan Kodir atawa Tuan Kodir ieu lain asli pituin urang Jeddah tapi asalna mah ti India. Manehna cicing bubuara di Jeddah ti mimiti ngarintis usahana nu akhirna kawin jeung urang Jeddah nu kibari jadi pamajikanana. Dug nepi ka suksesna jadi jelema beunghar reaketon hartana ambalayah bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah geus lain bobohongan deui. Mitra kaum dangu ieu carita urang mimitian ti satu tas Buromlah balik ti Jeddah nalika 35 tahun kahareupna harita teh Buromlah ngaradapan gering ripuh diurus ku anak cikalna nu aya di lembur Singkur. Harita teh wanci manceran langit angkeb pinuh ku pihujaneun. Kuludug pating jeleger di Jomantara. Tapi hujan tak can turun wae. Siga anu embung murag. Embung ngabaseuhan bumi anu geus lila nyorang halodo. Saurang awewe kira-kira umur 50 tahunan boa leuwih harita teh keur guling gasahan di hiji kamar. Nu tayalian iwal ti Buromlah. Goledag kaditu. Goledag kadieu. Bari humaruru ngararasakeun kanyeri. Hayang hudang henteu bisa ukur bisa usik-usikan dina kasur anu geus sebau hangru. Sabab lamun manehna kahampangan atawa hayang miceun teu kaburu kapanggih ku kulawargana nya miceun jeung kahampangan teh dina kasur eta. Mitra kaum dangu Buromlah batur sok nyebut ngaranna sakitu mah tacan kasebut kolot-kolot pisan. Tapi hirupna geus ripuh lantaran panyakit kronis geus lila nyiksa kana awakna. Ti mimiti stroke ringan, diabetes, kolesterol jeung sajabana hirupna geus teu puguh rasakeunana. Tapi tacan keneh wae maot. Putrana anu ngaran Aceng geus beak dengkak ngubaran indungna. Beak kebon beak sawah dipake keur beaya tatambah. Dokter rumah sakit dukun lepus Praji Sakti geus didatangan kabeh. Tapi taya mangpaatna. Taya perubahanana keur kesehatan Buromlah. Buromlah gering nangtung ngalang layu. Aduh, tolongan nyeri. Aduh. Buromlah terus gegerungan. Sakapeung ngomong sorangan tapi teu kaharti. Sabab ngomongna geus balelol akibat tina penyakit stroke ringan jadi stroke berat ayeuna mah. Bahamna geus bararengo mitra. Katingali harita teh panonna anu ngembang siga anu rek ceuri.
bruh breh dina sawanganana mangsa baheula waktu keur ngora ngalangkang nembongan waktu dirina ninggalkeun anak jeung salaki indit jadi TKW ka Timur Tengah di Jeddah. Satu tasna manehna jadi TKW kaburan tug nepi ka meunang gawe deui. Hirupna memang kacukupan unggal bulana. Malahan unggal minggu bisa ngirim duit kanu jadi salaki nu aya di lembur singkur. Tapi teuing memang kumaha mimitina. Teuing kupedah kaayaan. Teuing kupedah manehna jadi sasab lampah. Di ditu teh ngadon salingkuh bobogohan jeung dununganana. Kacipta deui nalika pici atawa video call dina HP jeung anak salaki sedengkeun dirina aya dina lahunan dununganana bari silih cium. Kabayang waktu ngagugurkeun kandungan hasil hubungan gelapna. Kabayang deui bruh breh nalamunan waktu ngagugat cerai kanu jadi salaki anu keur gering. Kabayang waktu miceun anak sorangan anu hasil salingkuh jeung dununganana. Karasa perih dina hate Buromlah ayeuna. Mitra kaum dangu hayu urang sawang naon atun dilamunkeun ku Buromlah ieu. Hayu mitra urang kocapkeun 35 tahun ka tukang. Harita basa Buromlah masih aya di Jeddah. Pok dununganana nyarita ka manehna. Romlah, fakat laki zawjak hadim ala fayyadati lakan sanata zawaj huna wasatakun sedan mai. Romlah, ceraikan saja suamimu. Kamu yang tiada guna itu. Nanti kita nikah di sini dan kamu bahagia bersama aku, Romlah. Cek Wan Kodir, dununganana Ciromlah. Urang sebut wae Ciromlah nya mitra, kusabab urang keur nyaritakeun lamunan Buromlah. Dina mangsa 35 tahun ka tukang basa manehna gawe di Jeddah. Kusabab harita teh masih ngora keneh Buromlahna. Jadi urang sebut ece wae. Hapunten oge mitra upami bahasa Arabna salah ieu mah kira-kira we kitu nya mitra. Mangga urang teraskeun. Araya keneh mitra? Araya keneh? Aya. Nuhun upami aya mah. Naem ya Saidi. Min al-sahyan tutlikiyah, ya tuan gampanglah menceraikan dia mah gampang. Cek Ciromlah bari terus ngalendean ka Tuan Kodir. Ngusapan janggotna Tuan Kodir surungah serenge. Jiga embe anu keur ngasin leungeunna ngopepa ngaragapan awak Ciromlah. Uhibuk Romlah, uhibuk. Aku sayang kamu Romlah. Tembal Tuan Kodir bari nyium kana palipisan. Ciromlah ngajarete getekeun. Duanana tuluy otson nepi ka poho ka temah wadi. Ngalakukeun anu dilarang ku agama, kituna teh dilakukeun unggal poe. Nalika dunungan istri indit ngantor digawe ka tempat parusahaanana. Mitra kaum dangu dina hiji waktu Ciromlah keur memesraan jeung Tuan Kodir. HP-na disada
sing horeng salakina ti Indo nelpon. Ku Ciromlah diangkat, tuluy nyarita. Halo? Halo? Aya nona tukang nelponan wae pungguh pamajikan teh keur gawe. Cek Ciromlah. Si Neng hareeng. Panasna teu turun-turun. Cek Mang Maman nu jadi salakina. Nah budak panas make laporan ka kami geus pungguh mah. Maneh nu aya di dinya. Cek Ciromlah ngambek. Tapi ngomongna siga anu nahan napas, da puguh keur diragapan ku Tuan Kodir. Nya. Bisi mama hayang apal we budak teh keur gering. Cek Mang Maman rada keheul bari jeung hatena ngarasa penasaran. Nah keur naon pamajikanna teh? Meuni asa teu fokus teuing nelpon teh, kitu. Heuh, bawa we ka dokter atuh, ke sore duitna ditransfer. Cek Ciromlah bari ngajerit. Maneh teh keur naon atuh jejeritan sagala Romrah. Mang Maman penasaran, tapi HP kaburu dipareuman ku Ciromlah. Ciromlah geus edan pokona mah. Poho hatena, poho katemah wadi, poho kana Purwadaksi hatena teh. Ngambah sagala kamaksiatan kokojayan dina dosa jeung doraka. Mitra kaum dangu isukna Mang Maman nelpon deui. Malahan ayeuna mah menta pici lantaran anakna kangen kanu jadi indungna cenah. Video call. Ari budak mah heueuh lamun keur gering teh apanan hayangna. Deukeut jeung kolot komo kanu jadi indung mah. Lamun bisa mah kudu aya digigireun kapanan. Ku Ciromlah kapaksa diangkat. Najan hate mah aya rasa risih, sok sieun keur video callan terus aya Tuan Kodir. Mah, Neng kangen ka mama. Cek Neng nu jadi anakna. Nya Neng ke mama ge. Uida, mama ge kangen. Neng enggal damangnya. Geus berobat acan. Cek Ciromlah kanu jadi anakna. Keur kitu torojol Tuan Kodir datang mitra. Barang datang langsung nangkep tuluy ngagalentoran. Mama eta teh saha mah? Cek Nyi Neng bari bunceli. Mang Maman oge melotot nempo pamajikanana digalentoran ku lalaki. Ciromlah henteu buru-buru mareuman HP-na. Ceuk pikirna lah geus kagok kanyawan. Ciromlah malah ngajakeun ocon jeung Tuan Kodir. Atuh Mang Maman anu nempokeun tina HP nafsuna mani ngagedur. Bakat ku teu kuat nahan amarah. Nepi ka sababaraha kali ngajenggutan buukna. Mitra kaum dangu si Neng anakna gagabruk bari ngahing-hing cerik. Najan budak keneh oge ngarti kana naon anu katingali tadi dina HP bapakna. Menang sawatara lila mah Mang Maman teu usik-usik murungkut nangkep hariku. Panonna katara semuhurung lantaran nahan amarah anu rongkah. Kitu deui Neng cerikna teu eureun-eureun. Tapi akhirna mah Mang Maman sadar sababaraha kali narik napas jero geus kitu. Celengok nyium tar Neng bari ngusapan sirahna.
Neng, omat Neng, ulah bawartos kasasahanya, ka Aceng oge ulah bawartosnya. Cek Mang Maman kalau jadi anakna. Neng ungguk bari nyusutan Cipanon kedua leungeunna. Tesangka Romlah, geuning maneh teh geus main serong, salingkuh jeung tunungan jika nama eta teh. Cek aing oge maneh teh ulah mangkat ke Arab da aing oge mampu keneh gawe ayeuna mah teu kuat nahan akhirna makan maneh teu kuat nahan gogoda jika nama Gusti. Na kieu-kieu teh hirup kuring teh Gusti sing dipasihan kasadaran supaya si Romlah babalik pikir. Cek Mang Maman ngagerentes dina jero hatena. Mitra kaum dangu menang sawatara ti harita mah Neng mah geus lumpat deui arek ulin da geus rada cager geuringna. Pikiran budak mah polos keneh najan tas nempo kalakuan indungna kitu oge langsung leungit ka langkangna. Nu aya dina hatena ukur amanat bapakna nyaeta ulah bebeja ka sasaha kaasup ka lanceukna. Jang Aceng beda jeung pikiran kolot. Mang Maman mah teu bisa mopohokeun kejadian eta. Kalangkang pamajikanana anu digalentoran kudununganana terus nembongan ngarobeda alam pikiran. Mitra kaum dangu poe ka poe Mang Maman ngabeberahkeun ku sagala cara nyieun kasibukan tapi angger karangkang kajadian eta henteu bisa leungit-leungit. Akhirna mah jadi pikiran anu marojengja dina unggal poe unggal peutingna. Dahar jadi tara mirasa berak bae gering. Jang Aceng anak anu panggedena nalapon ka indungna ngabejaan bapana gering. Tapi indungna henteu riuk-riuk ngerasa sedih, malah kawas nu teu paduli acan. Mah, si bapak udur. Cek Jang Aceng dina telepon. Atuh kan bae da jelema mah adatna. Gering mah moal salawasna cager, ieu. Hirup jelema mah aya gering, aya cager kapanan. Cek Jeromlah. Nya bilih we mama hoyong terang kabar si bapak. Ari mama bet siga anu henteu sono ka si bapak. Cek Jang Aceng deui. Manggas budak mah montong mapatahan kanu jadi kolot mamalik. Ayeuna mah mending cokot duit ka kantor pos aya 5 juta tuh. Belikeun bikeun ka adi maneh sawarehnya. Tuh, geus dikirim ka isuk dikirim deui 5 jutanya. Jadi seminggu ieu mah geus dikirim sabaraha kamari teh 5 juta geus. 15 juta. Hah, 15 jutanya seminggu ieu nya. Sok. Sareng sina nutup telepon sakedapan mah Jeromlah ngahulang. Tapi teu lila nyeh seuri siga anu manggih ka bunga. Ah, kumahanya lamun aing ngagugat cerai wae kitu ka Kang Maman. Saterusna aing kawin jeung Tuan Kodir we lah, keun bae jadi pamajikan anu ngora oge. Nu penting mah segala kacumponan geunah nyandang geunah nyanding daripada hirup di Indo segala susah. Di Indo mah kudu mikiran harga beas anu terus naik. Ih, kudu pusing ku pungutan ti sakola, bensin naik teu bebeja. Ah, jangan gawe ge hese di Indonesia mah. Sedengkeun pamimpinna 1000 kampanye partayna masing-masing, mending di dieu segala geunah. Cek Jeromlah bari terus nuluykeun hancah gawena. Mitra kaum dangu saprak nempo kajadian pamajikan anak kikituan jeung dununganana di Arab tina HP. Mang Maman jadi mindeng ngahulang. Kadang beungitna euceuy beureum tandana ngemu amarah. Amarah anu henteu bisa kedal
sabab pamajikan di tempat anu jauh. Akhirna Mang Maman jadi gering pikir ngabatin. Awakna beki begang sabab teu hayang dahar-dahar acan. Anu akhirna Mang Maman berak bae ayeuna mah teu bisa hudang-hudang acan. Aceng nu jadi anak cikalna teu ngarti kunaon bapana beti gering, tapi diajak berobat embung. Eneng teu wani bebeja kalanceukna yen bapana sabenerna keur gering pikir. Mang Maman embung berobat lantaran embung ngagunakeun duit pangirim ti pamajikanna keur kapentingan dirina. Cadu keur Mang Maman kudu make atawa ngadahar tina hasil pamajikanana anu geus sanain serong. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan, minggu kasilih ku bulan, nincak 3 bulan ti harita. Dina kaayaan Mang Maman keur gering kitu, ujug-ujug torojol we mitra. Ujug-ujug teh torojol datang surat ti Jeddah. Anu tetela eta surat teh surat gugatan cerai ti Ciromlah, pamajikan Mang Maman. Atuh puguh we hatena Mang Maman beuki doang. Mang Maman teu bisa hudang deui anu akhirna Mang Maman teh maot. Kalaleban. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Geus kitu nasibna Mang Maman dina mangsa harita. Saha bidul diduakeun ditilukeun hate kapanasan awak katirisan. Mitra kaum dangu keun urang doakeun maotna Mang Maman sing ninggang dina ridona Allah, sing dicangkeun alam pakuranana. Ayeuna urang kocapkeun Ciromlah, harita teh hatena keur sesebelakan sabab geus 2 bulan telat hen. Hate tagiwur inggis ku bisi rempan ku sugan sok sieun dirina ngandeg kakandungan. Buah perbuatan bejadna jeung Tuan Qodir sanggeus bulan katiluna telat, akhirna Ciromlah ngarasa yakin yen dirina keur ngandeg. Sabab ayeuna mindeng ngarasa sarabal jeung sok hayang nu asem persis siga anu keur nyiram. Malah ceuk nu bohong teh mah ngambe tai ucing oge meuni neurian ciru. Ceuk nu bohong teh mah mitra ceuk paribasana ngangse nempo korma asa nempo balimbing bae. Beuteungna oge ayeuna mah katara pisan kabareuhanana. Aduh, nyaan ayeuna mah aing teh reuneuh ya. Mun kieu carana mah aing kudu bebeja ka Tuan Qodir. Ngarah aing bisa dikawin. Dan ieu carana aing bisa salamet teu kawiwirangan di kolong catang. Ceuk Ciromlah dina hatena. Pangharepan dirina beuki yakin yen manehna tinekanan dikawin ku Tuan Qodir. Sakumaha janji manehna ari keur ngarayu dirina kapanan lamun hayang sapatemon melah surabina, tapi mitra sabenerna mah teu kapikir ku Ciromlah. Lamun Tuan Qodir teh teu boga niat saeutik-eutik acan hayang ngawin dirina. Tuan Qodir ngan ukur hayang ngagadabah awakna wungkul, sabab Tuan Qodir oge embung ari kudu ngorbankeun kulawargana mah. Pamajikanana jauh leuwih geulis bubuhan awewe Arab anu sampulur laur. Mitra kaum dangu harita Tuan Qodir norojol, kabeneran bojona geus angkat ngantor. Sidi, uridan atahatta Tuan, saya mau bicara. Lais al-mahar wa kanani utaitu, kalau mai bicara apa? Bukannya uang sudah saya kasih. Inilah syat masalah mal saya Saidi, anak hamil. Bukan masalah uang Tuan, saya hamil. Hah? Ente hamil? Apa? Kamu hamil? Naam, saya Saidi, naam.
atau saya ilaik anta tazawajani ila alfar. Iya tuan, saya mohon tuan segera menikahi saya. La astatia analas ala istidad lizawi min alan min al afdad iskatul lafakat. Tidak bisa. Saya belum siap menikahi kamu sekarang. Sebaiknya gugurkan saja. Cek Tuan Kodir bari muncereng ka Ciromlah. Kitu belah pokona Arab namanya mitra. Hampura salah tidak naon lah. Kitu belah pokona mah. Hehehe, jago. Mitra kaum dangu antuk nama sanajan barijeng berat hate oge akhirna Ciromlah ngagugurkeun kandungan ku cara nginum obat penggugur janin. Nutrilatus nyar Ciromlah ngalaman pendarahan anu nyerina kaliwat saking, tapi parandene kitu da kapaksa sabab geus jadi konsekuensi na bongan hayang ngagugurkeun. Ari masalah dosa mah geus teu dipikiran ku Ciromlah. Nu penting sagalana beres roes. Gancangna carita. Sanggeus awakna pulih deui, Ciromlah lain hayang tobat ngalakukeun maksiatna teh malahan beuki maceu. Bareto mah dirina rumasa anu kudu dirayu heula ku Tuan Kodir. Ayeuna mah jadi tibalik. Dirina anu ngarayu ka Tuan Kodir malah daek kajen henteu dibere uang tips oge. Nu penting bisa sare jeung Tuan Kodir, lalaki kasep jangkung badag dadana buluan kulit putih ngalempereng koneng anu boga terong India anu paling dipusti-pusti ku Ciromlah dina mangsa harita. Tapi mitra sanggeus sababaraha bulan ngalakukeun jinah jeung dununganana. Geus kitu jalan takdirna. Akhirna Ciromlah ngandeg ka kandungan deui. Beteungna ngabareuhan. Sirah mineng jangar jeung sok karasa sarabal bae. Nempos sagala oge bet langsung asa nunjel kana angeunna. Dina umur kandungan 5 bulan Ciromlah mimiti teu geunah pikir. Rek bebeja ka Tuan Kodir sok sieun ditah digugurkeun deui. Sedengkeun rek digugurkeun kabayang nyerina. Aduh, kumaha ieu teh? Asa embung ari kudu ngagugurkeun deui mah teu kuat ku nyerina. Cek Ciromlah bari ngusapan beteungna. Sanggeus lila mikir, akhirna rek nekat bae rek balaka ka Tuan Kodir. Bari mawa harapan sugan ayeuna mah Tuan Kodir daek tanggung jawab ngawin dirina. Gancangna carita. Harita teh dina wanci pabeberang waktu dunungan awewena eueuh di imah, harita Ciromlah nyarita ka Tuan Kodir. Bari ceurik, Saidi hamil maratan ukhra wa ana la urid ijad hada alhamla wa tamana anhiyata amal Saidi wa sumu wiliyatan zawaji. Tuan, saya teh hamil lagi dan saya tak mau menggugurkan kandungan ini. Saya harap Tuan mau tanggung jawab menikahi saya. Cek Ciromlah bari netep kede ka Tuan Kodir hayang dipikarunya. Hal ente hamil maratan ukhra analan urid an atazawajaka idza kun la targabin fil izad al hamil faqad kudit til ila baladik. Apa? Kamu hamil lagi? Saya tak sudi menikahi kamu. Kalau kamu tidak mau menggugurkan kandungan, bawa saja anakmu ke negaramu. Cek Tuan Kodir, ngadenge kekecapan tina laki kamu meutna hatena samodel kitu. Ngadenge kekecapan tina laki kamu meut hatena samodel kitu. Geus teu kakocapkeun deui kumaha nyerina hati Ciromlah. Sapada harita hatena Ciromlah ramuk asa ancur kabentara gelap saleser. Nyerina alhabatan waktu ngagugurkeun kandunganana.
Mitra kaum dangu menuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Sapopoena Ciromblah mikir na kudu kumaha pilampaheun ka hareupna. Akhirna manehna ngontak babaturanana anu ngaran Titin anu aya di Lembur Singkur. Dina telepon ku manehna dibejakeun sabalakana. Nu ditungtungan minang saraya minta tulung milu ngalahirkeun di dinya di imahna. Ngadenge pamenta ti sobatna samodele kitu, Titin teu bisa nolak da geus pernah kahutangan budi ku Ciromblah basa dirina ngeclok duit keur biaya kawin jeung Mang Juha. Lamun seug teu ditulungan ku Ciromblah harita dirina tangtu bakal wirang sabab reuneuh ti heula. Sedengkeun ari Mang Juha nya sakitu kaayana, pagawean teu boga nyarek ti mana biaya keur nyumponan sagalana. Mitra nitiwanci nu mustari mitra ninggang mangsa. Ciromblah balik ka Indo. Teu kakocapkeun kumaha dina pesawatna. Harita teh nepi we ka Bandara Soekarno-Hatta kalayan teu talangke manehna langsung mesen taksi. Ngarah teu ribet langsung ngajugjug Lembur Singkur. Katelahna hungkul Lembur Singkur. Dari lembur nama teu jauh ti kota angin. Ukur ngabutuhkeun waktu kurang ti 4 jam geus nepi ka nu dituju. Harita Ciromblah dipapageuh ku Nyi Titin. Tin, wayahna tulungan cece nya. Kan masalah biaya ini itu nama urusan cece. Da cece bawa duit anu cukup. Malahan Titin oge bisi hayang meuli baju atawa kabutuhan mah bakal dipangmelikeun ku cece di componan. Ciromblah datang-datang nyarita langsung nyerocos. Merepang bibita supaya niat jeung pamaksudanana tina kanan diturut kalayan ikhlas ku Titin nu jadi sobatna. Wanci tunggang gunung di Lembur Singkur ka Cilemata kuasna. Tutuwuhan robah warna koneng umyang lir emas sinangli. Kasaput ku cahya layung anu sumirat ti tebeh kulon. Dina kaayaan kitu di rohang tengah imah Nyi Titin nyampak Ciromblah keur diuk dina kursi hoe. Dibaturan ku sobatna. Nya ku Nyi Titin, ari Mang Juha geus lila teraya di imahna. Kusabab cenah aya pekasaban di Karawang. Sareng sena Ciromblah sasadu deui tina perkara rek ngarareb di imah Nyi Titin teh. Pok Nyi Titin sumarita. Nya ce. Ku abdi mah pasti ditulungan. Salagi abdi bisa mah ngan kumaha caritana ieu teh bet bisa kieu kumaha caritana. Najan ngarti tapi Nyi Titin hayang jentre kumaha jujutanana mitra. Da harita mah kajen geus ngadenge beja oge ari dina telepon mah asa teu puguh. Nya, bae ku cece dicaritakeun tapi omat Titin ulah mau puas ka cece nya. Kieu caritana mah yeuh. Barabat Ciromblah nyaritakeun sakabeh lalakon hirupna. Waktu ngumbara jadi TKW di Jeddah. Nya Nyi Titin unggut-unggutan. Tandaning ngabandungan kalayan Daria. Nya aya nama tenang wae. Engke lamun cece geus ngarasa mules abdi kari ngahubungi bidan. Kan urusan surat-surat jeung nu sajen mah abdi nu ngurus. Zaman ayeuna mah ieu ce sagala ge jadi gampang asal aya duit. Segala ge bae aku duit mah ce tuh bae aku duit mah. Mang Anggang oge tuh eleh ku duit mah. Nya sok we gampang hayang berukeun hate Mang Anggang mah bere we duit. Kumaha ieu teh? Ngomong Mang Anggang kieu cager. Nya atuh ari geus kitu mah atur we ku Titin ya. Da ece mah teu apa naon-naon, pokona mah Titin teu kudu salempang duit nama geus aya. Cek Ciromblah ka Nyi Titin bangun yakin.
Cuk ayeuna mah cece geura istirahat kamar geus disadiakeun nuhun tin tembal Ciromlah. Mitra kaum dangu nya tipe harita Ciromlah cicing di imah Titin nungguan datangna waktu lahiran. Mitra kaum dangu gancangna carita akhirna datang waktu lahiran. Ciromlah beteungna ngarasa mules tina palawangan geus kaluar cai tandana geus pembukaan satu cenah cek beja mah teuing teu apal Mang Anggang oge naon eta nu ngaranna pembukaan satu teh. Mangga bilih anu terang tulis we na kolom komentar urang teraskeun. Ciromlah anu geus pangalaman henteu ngarasa salempang. Harita manehna lelempangan ngarah babari engke ngalahirkeunana. Ari Titin geus nyiapkeun kendaraan nyewa ka tetanggana Haji Rustam. Sanggeus karasa beuki deukeut kana lahiran, Ciromlah akhirna dibawa ka bidan. Babar poe harita kalayan lungsur langsar orokna kembar hiji awewe hiji lalaki menih kasep jeung geulis sabab darah campuran India Indo. Hate Ciromlah bungah pancapur sedih. Saha anu henteu bungah saurang indung anu ngabarojolkeun anak tapi sedih lantaran anak anu lahir teh taya bapaan hasil hubungan gelap. Menang sababaraha minggu dua anakna diurus di imah Titin. Titin oge ngarasa bagja lantaran hatena ngarasa kahibur. Nya kahibur sabab salila kawin jeung Mang Juha dirina teu boga anak. Pernah eta oge kakandungan baheula basa memeh kawin tea. Tapi kaluron dina mangsa umur kandungan 5 bulan. Mitra kaum dangu sanggeus rada lila Ciromlah mikir moal salawasna dirina cicing di imah Titin. Kajaba duit beuki lila beuki ipis bae digawe henteu kapanan. Nya tina hal eta manehna jadi bingung. Ciromlah bingung kudu kumaha lamun dua anakna dibawa ka lemburna tangtu bakal wirang. Akhirna Ciromlah ngedalkeun niat arek nitipkeun dua anakna ka Titin. tin kumaha cece rek nyarita mangga rek nyarios naon kia ya teh cece teh hayang balik sugan geus di lembur mah aya deui idar keur nyiar pagawean. Kumaha lamun cece ngawiat ieu budak kan urusan susu jeung nu sajana mah ku cece ditanggung nya teu naon tapi aya syaratna aya syaratna. Naon syaratna teh tin naon syaratna ieu budak ulah diaku deui nya ulah diaku deui anakku cece ulah diaku ieu budak rek diangkat anakku kuring rek diangkat anak. Ih teu bisa ari kitu mah cece ukur nitip tapi status ieu budak tetep anak cece. Ih lamun kitu mah cece embung kana syarat ti kuringnya mangga ieu budak candak we ku cece ti ayeuna. Ngadenge omongan samodel kitu ti Nyi Titin leng Ciromlah ngahulang. Hatena asa temikeun lamun dua anakna anu meunang ngandung jeung ngabrojolkeun dirina kudu dibikeun ka batur. Tapi dipikir-pikir taya pilihan sabab moal mungkin mawa dua anakna ka lembur. Akhirna
Dibarengan ku kecelakna si mata Ciromlah unggah tanda setuju. Celengok Ciromlah nyium pipi dua anakna tuluy ngalengkah meningaleng hoy ninggalkeun imah Titin. Jelegur, barasat jelegur, sora gelap ngajelegur nyamber tangkal kalapa pipireun imah Buromlah. Dina mangsa harita, mepeuskeun lamunan Buromlah anu ngalayang ka mangsa ka tukang-tukang. Buromlah kiwari ukur usik-usikan dina kasur anu bau hangru, alatan dirina digorogotan ku panyakit anu teu cager-cager. Buromlah tumarima dirina kena aja buku kadorakaan dirina baheula. Cileger, sora gelap pating jeleger deui. Hujan kawas nu dibahekeun bae ti luhur langit. Angin ngahiuk tarik, tetangkalan ting pelenod kawas nu rek penggas. Buromlah ngan bati bisa ceurik balilihan. Hatena jumerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Ari Aceng anak anu panggedena harita teh tacan balik tina pagaweanana. Sedangkan si Eneng anak awewena sabada nu jadi bapana maot oge geus lila ngaradem pindah milu ngarenggenek di imah aki jeung ninina. Nya di imah indung bapana Mang Maman nu aya di lembur Taleus, Desa Sampe, Kalurahan Bonteng, Kacamatan Jalabria. Mitra kaum dangu sakitu nu kapihatur ieu carita pondok sadayana ukurekaan. Simkuring nyuhunkeun dihapunten tangtos seueur lepat batan leresna. Pulungan anu saena singkahan anu awona malah mandar janten enteung nggoning urang lumaku di alam dunia. Kembang pineuting sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Nu moyok Disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan. dibisobat. Masya Allah. Sunda